Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka-17. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel AT Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat kasih mamangna dina engkuning madar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seur. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipang-share atanapi dipang-bagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Atuh ngaranna nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka-17. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zalan tumpak tungdung tes. Kumaha rasakeun sia karasa tah ku tulang beung sia deuleu matak ulah coba-coba ngalawan ka dewek sia deuleu goblok ceuk Ki Jantra sisumbar bari seuri bangun anu geunah. Ulah wa kabunga deuleu sia Jantra dewek can rumaja katiti pangarti ele jajaten ku ilaing deuleu Ki Jantra ceuk Ki Darma nembalan sok sanajan napas nareng hapranju. Barakata Ki Jantra seuri deui malah makadengena beukit tarik sorana nepi ka gigiseun kadenge nepi ka jero imah matak murungkutna bulu punduk pikeun Ambu Marni jeung Nyilaras si Mojang hideung santen. Sedangkeun Lurah Ujang ngusahakeun sangkan dua urang jalema anu dipikanyahna tenang. Alus Darma jiwa si laing jiwa satria euy ulah ngahargaan kana wanen ilahi man wayahna ayeuna mah geura sambat indung anu ngakandung bapa nu ngayuga geura papatkeun jampe modar mursia mursitu cukup umur sia ngurus sakitu kusebab ieu laing ayeuna bakal modar deuleu sia Darma. Ki Jantra mungkas omonganan bari luncat ngayunkeun dua dampaleungeun ka hareup. Hush.
kekuatan tenaga jero Ki Jantra nu karasana ku Ki Darma lir ngabetot sakabe urat anu aya dina awakna. Dada jeung beuteungna karasa ngagolak bakating ku panas. Harita keneh getih kaluar tina irung, tina ceuli jeung tina pori-pori kulitna. Ki Darma nahan kanyeri anu tohaka. Pikeun Ki Jantra anu nempo kayan musuhna anu nandangan kasusah jeung kanyeri anu liwat ti saking. Lain boga rasa karunya, anu puguh mah kalah beuki sugema dumeh nu jadi lawana bakal perlaya sakedeung deui dina leungeun dirina. Tapi nya kitu, anu ngaranna papasten atawa takdir. Nu ngaranna papasten atawa takdir sakabe manusia eueuh nu nyaho jeung teu bisa ditangtukeun ku manusia. Kaasup Ki Darma anu ceuk syariat mah tinggal saeutik deui bakal palastra. Tapi tumasar ku ayeuna pitulung ti Gusti Nu Maha Suci. Harita nalika tenggelan Ki Jantra tinggal sabuku kuku deui. Dadak sakala ti luhur aya nu ngablesat dua kalangkang bodas anu nenjrag kana awak Ki Jantra nu keur ngalayang. Curelatu piu selamat but awak Ki Jantra langsung ngejungkel nyang saya dina palebah pager anu geus rubuh. Ki Jantra harita humaregung bari nyekelan dadana. Bibirna ngageter, sorana semu serak. Basa nyebut hijingaran. Barda. Rek nepi ka ira. Ilaing jadi cucuk rungkang dina kahirupan dewek di Barda. Itu ceuk Ki Jantra bari kentak hudang deui. Sedangkeun anu anyar datang anu tetela Barda jeung Nyimas Banwati kiwari geus aya nangtung ngabedegah hareupeunana. Ki Jantra ngusap dadana nu kacerina geuneuk. Dadak sakala harita keneh dadana nu tatu jeung geuneuk teh cager deui bari jeung teu ninggalkeun tapak saeutik acan. Barda ngareret ka Nyimas Banwati nu aya gigireunana. Nyimas, langkung sae Nyimas antosan wae. Wios akang nu mayunan Ki Jantra mah Nyimas. Ceuk Barda mere parentah ka Nyimas Banwati sangkan mundur ti pakalangan. Mangga Kang, tapi kade sing waspada Kang. Ceuk Nyimas Banwati, sok sanajan hariwang tapi manehna teu buru ngajauhan. Dasar Ki Jantra nu hejo mata nu teu kaop nempo awewe mencrang. Komo ieu nu ditempona Nyimas Banwati nu geunisna kawanti-wanti endah kabina-bina lir widadari anu nembe turun di kahyangan. Mata Ki Jantra meuni mureleng teu ngicep-ngicep. Marhatikeun Nyimas Banwati dibarengan ku ti corona nu turun naik lok-lokan dina hatina gagerentes. Asaku bagja mun aing nepi ka bisa ngapin milik eta wanoja. Dasar si Barda menang nati mana cenah eta bikang nepi ka bisa menangkeun bikang sakitu geulisna. Bener-bener kurang ajar. Teu wanoja teranda dibeakeun ku sorangan si goblok mah. Awas rasakeun ayeuna memual bisa hojat. Awas si Barda. Itu harita gerentesna eusi hate Ki Jantra. Tepat lillah Barda nu merhatikeun tingkah paripolah Ki Jantra dan cang surti kana kayaan. Mana pok nyarita Ki Jantra leuwih hade andika geura insaf babalik pikir, geura tobat. Ulah ngaganggu teuing nafsu da sok hanjakal akhirna. Ulah ngagugu teuing nafsu da sok hanjakal akhirna. Ulah nebarkeun we mamala kasaunggar kasakur manusia.
Barda ilaing montong mamatahan ngojai kamari deula andika tuh kudu ngaguluan teuing ka kaula percuma moal asup deula anggur si ilaing anu geram mundur bisi kaduhung deuleu Barda. Temal Ki Jantra kalah malikan tibatan eling sedangkan Barda masih ngusahakeun diri pikeun sabar selaki musuh can ngabahayakeun kana jiwana. Nyaeta mah terserah anjeun Ki Jantra, ulah moal bisa maksa, ulah mah nganukur bisa ngajak jeung ngabejaan. Barda nyobaan nyaritana ku bahasa leuwih leuleuy bari susuganan Ki Jantra kabongbroy atawa hatena jadi leuleus. Tapi pikeun Ki Jantra seutik oge teu ngaruh kana teuas eusi hatena. Wah, menggeus ya ulah loba teuing bacot. Gratampanan ieu pangan diwasa dewek deuleu Barda. Heup. Iya. Ki Jantra teu nyarita deui bari loncat narajang. Cahaya hideung hari tengah barasat kaluar tina lima ramo Ki Jantra anu meber. Dibarungku gerakan awakna nu gesit muru ka Barda. Dina dangat harita Ki Jantra langsung ngaluarkeun wawasen tingkat luhurna demi bisa ngarubuhkeun lawan. Ajian 5 geni naraka ngacius ganas nyerang ti 5 juru mata angin. Barda gentak luncat bari nyieun gerakan jigjag dibarengan ku ngabeubeut dibarengan ku ngeputkeun selendang biru pamahanan ti Nyimas Banuwati. Sakhut selendang biruna mesat ngakulung 5 cahaya hideung ajian Ki Jantra. Sapada harita 2 kasakten diadu nepi ka nimbulkeun sorangan ceger tarik nangker. Akibat anu ditimbulkeunana taneuh mancaura tatangkalan anu aya di dinya pating dorok-dorok larungkan. Nya kitu deui pager nu kabawa hiber. Bumi alam ge karasana asa inggeung. Teu beda pikeun Ki Darma saparakanca kedepanana kabawa macleng. Sedangkeun Nyimas Banuwati loncat ngalayang ngajauhan. Sedangkeun Lurah Ujang sakulawarga tiluanana ngarumpuyuk bakat kuruas. Komo Ambu Marni bari rawah riwih bemeh imahna oyag jiga rek runtuh. Celeng-celeng Ki Jantra jeung Barda pada luncat dampal sukuna ngalayang napak kana tungtung daun cirimna pating corelat silih sarang. Wut tenggelan Ki Jantra nyuruwuk mawa tanaga nu kawilang ros. Sedangkan Barda mapag ku kibasan selendang biruna serat. Ujung selendangna sakilat geus meliit kana pigulangan leungeun Ki Jantra. Sanggeus ujung selendangna ngaplit kana pigulangan leungeun Ki Jantra kentak. Barda nongtak sapada harita wa Ki Jantra nyoloyong ka hareup. Nu saterusna dipapageun ku tuurna anu nunjel kana gado. Cebrot dayagdag. Dangat harita pisan Ki Jantra ngadang heula. Sedangkeun salendang Barda terus dilesotkeun. Akhirna kubruk Ki Jantra ragrag sorana ngageblug jiga nangka anu ragrag dina tangkal. Korejaan Ki Jantra gancang hudang deui. Amarahna beuki ngakedur. Matana beuki burahai beureum. Mureleng ka Barda anu nangtung ngaluhur suhudna. Barda geratampanan bedog dewek geuleuh Barda. Seret cek Ki Jantra ngakorowok bari ngangkat 2 leungeun. Busus 5 bedog maresat tina warangkana narajang Barda. Datangna ngablesat dirjam paring anu kaluar tina gondewana. Barda rikat ngebutkeun deui selendangna. Nu sapada harita wujud salendang teh robah jadi iteuk panjang anu tungtungna hulu orai nagawiru.
itu Nagawiru diputarkan ka kenca jeung ka katuh sakapeung nyurubuk kahareupeun dipake naki serangan bedog muka cideganas tang tatatatatatat 5 bedog muruluk parotong jadi sabaraha bagian kalayang Barda nyeot awakna nyirorot tina luhur suhunan muru kaki jantra bet itu Nagawiru langsung dibabadkeun ngalah kana bereung Ki Jantra lep Ki Jantra ngelok serangan Barda ngeplos ngan ukur liwat kana luhureun bun-bunan Ki Jantra tapi najan kitu bau Ki Jantra teu luput sabagian tungtungna kapapas seret Ki Jantra harita anu posisina aya di sahandapeun Barda nempo kasempetan pikeun nembus dada Barda anu katembong ngemplong nyarita keneh Ki Jantra meupuh dada Barda dibarengan ku ajian guntur gunung cabrot celeng awak Barda maceleng aya kana 5 tumbakna datangna nabrak tihang kai jati nepi ka potong ngaborobot kakang Nimas Banuwati ngajerit barang ngempo Barda ngakoler maneh langsung muru ka Barda jeung ngarangkul awak Barda tina sela-sela bibir Barda katempo kaluar getih seger matana muka semu disipitkeun neuteuk Nimas Banuwati anu cimatana geus mieulaan ngaberebei masan pipitna Kang geraguga Kang geraguga cek Nimas Banuwati bari ngagebik-gebik pipi Barda anu kacerina pias Barda nyeklan leungeun Nimas Banuwati bari sateka pola nanangkeun dirina sedengkeun Ki Jantra barang nempo Barda anu jiga geus teu walakaya mahena gancang luncat dibarengan ku ngaluarkeun ajian 5 geni narakana modar ilaing sia Barda hawa peuting nu kajanarinakeun ngadadak robah jadi nyongkab panas ku akibat 5 sinar hideung geni naraka anu nyeleber narajang ka Barda sakali deui Nimas Banuwati ngajerit dumeh serangan Ki Jantra ngakukur tinggal sajengkal deui meh-mehan ngahancak ka dirina jeung ka Barda tapi dumasar kana kasaktian anu diagem ku Barda harita Barda miraga sukma ragana ngadadak nambahan jadi 2 mapag ajian 5 geni naraka ajian 5 geni naraka kadorong ku cahaya bodas anu ngabarasat ngababad Ki Jantra belas awak Ki Jantra kabawa kadorong macleng warugana nyelap dina dahan cagak tangkal kai jati mampuheun ngabendung karena kasakten waruga Barda anu geus misah peuting harita kayaan disabudeureun imah lurah Ujang sanggeus 2 kasakten Barda jeung Ki Jantra bentrok ngadadak kingkilaban pating burinya di luhur langit dipapaes ku bulan anu katembong tinggal sapotong ditungtung lembur kadenge anjing leuweung bebaung dibarengan ku baturna anu rageg jika keur ngudag mangsa tepati lila sanggeus auman ajag eureun sabulan kalong pating gaya bag kaluar ti jero poekna peuting himber mulu ka Ki Jantra anu keur nyelap dina dahan kai jati gaya bag kajadian eta teu luput tina perhatian Barda anu tadi miraga sukma nyadanga harita pisan raga Barda nu jadi 2 ayeuna geus ngahiji deui kana raga aslina sedengkeun Nimas Banuwati nu masih nyangke awak Barda manehna mimiti waspada Ki Jantra nandangan tatu bisa kujur awakna harita geus teu bisa hojah
kusabab awakna kagencet dina sela-sela dahan non kecil gede, tulang dadana remek, lengan nu katuhuna potong, sakujur awakna tutung juga urut kabel. Kayan Ki Jantra harita mencek syariat mah geus asa moal katulungan, tapi dumasar kana lalakona kudu panjang. Ki Jantra menang deui bantuan ti siluman kalau nu harita datang saabdulan. Ratusan kalau ngagimbung ngurilingan tangkal jati gede tempat Ki Jantra nyelah. Angin ngadadak datang ngagelebung, sorana seah datang ngalir angin barat anu ngaguruh mawur ke naon rupa anu katebrak. Barakata sora seuri nu handaruan marangan angin anu muih dibarengan ku ngagayabagna hiji makhluk anu make jubah hideung. Beungeutna mangrupa kalong, huntuna sareup ketranget, celina mencos, matana burahay beureum manco ka Ki Jantra. Sararet ngadilak ka Nyimas Banwati jeung ka Bardah bari nyerengeh pikasieun. Raja Siluman Kalong mere parentah ka anak buahna sangkan mawa waruga Ki Jantra. Kalayan teu talangke deui harita ratusan kalong siluman langsung ngalaksanakeun parentah jungjunana. Awak Ki Jantra anu nyelap teh ditarik jeung diangkat, nu saterusna digotong di bawah hiber nuju kabeh kidulkeun. Sedangkeun anu jadi rajana ngacegah nangtung dina luhur dahan kai leungeunna sidakep, jubahna kekerebetan katiup ku angin. Bardah taki-taki sok sanajan dadana karasa nyautan, bari sayaga ku ajian salapan intiro. Leungeun Bardah anu belah katuh harita geus dilimpudan ku salapan cahaya anu mungkus nepi ka siku, cahayana buburi nyayan matak silo anu nenjo. Bardah kapaksa bakal ngaluarkeun ajian simpenanana saumpama Raja Siluman Kalong nekad nyieun kaributan. Sedangkan Nyimas Banwati anu geus surti kana kumaha ahengna eta ajian anu diagem ku Bardah, mahena gancang nyingkah ngajauhan. Raja Siluman Kalong atawa Wira Dibraja beungeutna ngadadak robah pias, matana ti sirikna jiga rek kaluar barang nempo ajian anu keur diwatak ku Bardah. Mahna teu nyangka sasongobuuk oge yen Bardah miboga ajian nu kawilang sangat jeung langka. Wala kadala tenyana ieu manusia ngabukan ilmu nu kacidalangkana. Mun teu salah mah ngan aya dua anu ngabogaan eta ilmu. Nu kahiji Kiai Nur Alip Raja Nagri Sabak jeung nu kaduana anu ngabogaana nyaeta Resi nu aya di Gunung Purbaya. Nya ieu mangkruk murid saha atuh sabenerna? Nah saha sabenerna ieu mangkruk? Moal kitu calon minantu Kiai Nur Alip mah. Wah, jigana kula kudu guguru deui ka Resi Udayana nu aya di Gunung Purbaya pikeun ngelekeun ieu mangkruk. Itu cek kerentasna hate Wira Dibraja. Raja Siluman Kalong alias Wira Dibraja nu tadina rek ngayakeun perhitungan teh jadi mikir 1000 kali barang nyaksian ku matana sorangan kumaha saktina Bardah katurug-turug katempo pisan. Bardah ngagem ajian salapan intiro anu nepi ka wangkid harita can aya tandinganana, boh di alam gaib atau alam manusia. Dumasar kana eta pertimbangan Raja Siluman Kalong ngarobah niatna nu tadina rek ngadu jajaten jeung Bardah teh jadi mundur demi keselamatan diri sorangan. Kalian teu mikir panjang deui, Raja Siluman Kalong ngagibegeun awakna ngablesat kawang-awang bari bebarakatakan ninggalkeun Bardah anu aya di lembur Cigrayem. Belesat
Barda narik napas rada panjang. Leungeunna nu tadi geus siap ngaluarkeun ajian salapan inti roh. Ayeuna geus robah deui jadi biasa. Sanggeus kayaan aman, Nyimas Banuwati gancang nyamperkeun ka Barda anu keur ngatur napas. "Kang," cek Nyimas Banuwati bari ngagabruk. Hatena ngarasa hariwang, dumeh Barda kulit dadana geuneuk akibat katimpa ku ajian guntur gunung Ngakijantra. Tepati lila Lurah Ujang sok warga pating torojol nyamperkeun. Disusul ku Kiprada jeung Kisani saprakanca bari nganuhunkeun ka Barda jeung ka Nyimas Banuwati. Ambu Marni miheulaan nyarita bari nyolongkrong ngasongkeun leungeun ngajak sasalam. "Aden, Nyimas, hatur nuhun nya. Wirena Aden tos nulungan ambu sakalawargi khususna. Atuh umumna mah kangge sadaya rahayat Cigrayem anu pasti ngarasa sugema ku ayana manusia jahat anu ngaganggu salila ieu ayeuna tos bisa dielehkeun Aden." Sami-sami ambu. Alhamdulillah. Mugi-mugi kapayuna daya deui gangguan ambu, cek Barda bari imut sosana jandadana karasa kene nyeri. Geus kitu mah masing-masing pada ngawanohkeun diri ka Barda jeung ka Nyimas Banuwati. Kaasup Nyi Laras henteu tadi maling leret we ka Barda. Gancangna carita dina wanci isukna Barda diandeg ku Lurah Ujang sangkan ulah waka ninggalkeun eta lembur. Nu maksudna Lurah Ujang sok warga katut pangeusi lembur hayang ngajamu heula ku cara syukuran. Nyadaek teu daek Barda nyeluyuan kana pangadegna ongkoh sakalian bari ngubaran Ki Darma anu menang tatuk akibat tarung jeung Ki Jantra. Gancangna carita sakabeh pangeusi lembur Cigrayem ayeuna keur saruka bunga bubuhan Ki Jantra nu salila ieu nyieun Rajapati kiwari geus teter jajaten ku ayana saurang pamuda anu ngaran Barda. Bijana ngeunaan kasakten Barda jadi bahan catur salembur jeung jadi bahan kapanasaran. Teu kolot teu budak kabeh hayang nyaho hayang nepungan ka Barda. Komo deui cenah cek sakaol mah nu kaparengan geus papanggih jeung Barda sambung jauh ninggalkeun da eta ku ayana Nyimas Banuwati anu geulisna lir widadari. Sedangkeun di lain pihak nyaeta di imah Lurah Ujang harita Barda keur leson bari nyang hunjar lambar dina samak salambar digigireun Nyimas Banuwati nu satia satuhu marengan. "Kang, abdi mangaraos sawatos Kaneng Laras, Kang," cek Nyimas Banuwati ngamitian ngomong tapi pikeun Barda asa rada aneh kusabab Nyimas Banuwati ngomongna semu ngabalieur jaba nyaritakeun Nyi Laras. "Kunaon kitu Nyi Laras, Nyimas? Asa teu ngartos akang mah," cek Barda nembalan bari netep Nyimas Banuwati anu maling leret bari ngabalieur. "Ah, akang besok api-api manya teu katawis, Kang." "Muhun, kunaon atuh? Da akang masa bingung ieu teh," cek Barda semua heran. "Da kitu ari pamaget masok bisaan. Padahal hatena mangaku maknya teu ngaraos sakitu Nyi Laras nyaketan we akal." Aya ku lucu Nyimas Banuwati nembalan bari ngajaling sedangkeun Barda karek surti yen Nyimas Banuwati keur timur. Barda seri leutik bari ngagerentes na jero hate. Duh, cilaka. Nu ieu mah geuning timburuanana rada kacida. Beda jeung Nyi Rati. Mun keur timburu teh nu itu mah tara ngomong-ngomong. Paling ngedepuk na tempat sare bari ceurik. Kumaha tuh pamiarsa ieu teh.
kunaon akang makala gumujeng Kang? Nyimas Banuwati nyusul tepus ku pertanyaan. Panonana teu barda. Pamenteuna angkep jika mega hideung anu memehan nyecikeun cai hujan. Surti kana kayaan, barda gancang narik leungeun Nyimas Banuwati. Sirahna disalendekeun kana luhureun dadana. Buukna diusapan, bari ngalalemu hatena. Daiwal ti kitu carana, sangkan hujan anu geus ngagayot tetulus turun. Pongko bisi jadi katohian kunu boga imah nu akibatna bisa jadi carita anu teu puguh. Tapi nalika keur anteng-anteng barda ngusapan, na atuh ari ujug-ujug. Heuleul waktosna kabujeng see wadia balad ATE ofisial. Keun atunya dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.